Indung kuring anu ngandung lamina salah panggulan bubrak kalam dunya kersaning Allah. Bapak kuring anu ngayugan nguruskeun anak-anakna nu masihan ilmu jangan tukang ngurus. Zaman ayeuna tukang urut mun dibere duit saikhlasna di tukang urut lebaran anu udur teu awewe teu lalaki sakedah nama diurut jeung dikerong nu penting mah calalakeun. Kuring anu ngandung lamina salapan bulan bubrakna kalam dunya kersaning Allah. Bapak kuring anu ngayugan nguruskeun anak-anakna nu masihan ilmu jangan tukang ngurus. Zaman ayeuna tukang urut mun dibere duit saikhlasna di tukang urut lebaran anu udur teu awewe teu lalaki sakedah nama diurut jeung dikerong nu penting mah calalakeun.
swaluya salawasna taheta kahayang urang sadaya. Jadi saksi kesenian tatanen nu salubung barang mujakil kacana hasilna. Jaya salamina naga Tuhan karya tina wawangunan maju rahayu sabilulungan desa Kutamadu kalau Kutamadu sopan santun basana taheta kahayang palaturang. Pasti cerita nyata haruri irungna majupana wararas waluya salawasna taheta kahayang urang sadaya. Tepi kulonan Majalengka nonton desa pasir muncang katelah panasaran hoyong nganjang silaturahmi serbaraya. Ngagadukan ciri khas buah kincu manis rasa madu
datang di mana-mana. Sauci kamar adem ayem, endah kaci tengah pemandangan mata kuas tempatnya nura resi pika betaheun pengunjung awal mula pasir gajah barong landeun kosami payung dihapit walungan cijurai yang cilutung nu mereh kahirupan yang jabe agaduhan ciri khas buah kincu manis amis rasa maduna rahayana gotong royong sagala syukur makmur tanganana. Sauci kamarang tempat toko eyang jaber nu jadi saksinya sengit nyampuang jam paring angin-angin nu kasor burung titiran kakocap jadi juara kamana-mana ramai pengunjung mah di mana-mana utara tangga sauci kamarang adem ayem endah kaci mata kuas tempatnya nura resi pika betaheun pengunjung awal mula pasir gajah barong landeun kosami payung dihapit walungan cijurai yang cilutung nu mereh kahirupan yang jabe. Ayo, mana juga emang dah? Air mancur putaran baris. Ayo, aku
para remaja Majalengka Amprang di bundaran Baribi ngadakan cinta jeung manehna pinuku rasa hemangan jeung katresnan salawasna urang paribis nu gotong royong ulama inuhung ku pangarti nu masihan ilmu agama sangkancaan jalan kehirupan sapanjangna ibadah ka Gusti Allah. Naon Pak? Bundaran Baribis teh. Bapak Haji oge betaheun dagang di bundaran Baribis. Komo tukang nasi goreng mah dimimiti. Sing saruknya sing maraju. Oh, kan. Bundaran Baribis air mancur sabundaran nangan para pedagang nasi goreng laris roti bakar pajeng si kopi tutut laris pisang desa Baribis Kiwari Geli pinuku wangunangan jeung perumahan jalan lingkar alus mata beki payus Majalengka kota Raharjang. Weh Pak, weh. Arangge masker lockdown isi pamegat berang peting kasusan ngarumpul di rorompokna COVID-19 hartosna racun jalma PSBB peting sangsara berang balangsa dulu baraya singkarapi sadaya kudu ngagugu aturan negara ayo urang ngadoa kanu kawasan
tanggal wabah dileungitkeun. Seueur jalma di aruji sing sabar tawakal manusia. Segeden surah hayat sing areling sadaya umat ka Gusti Nu Maha Suci. Marangge masker lapedan istri pamagat berang penting kasusahan ngerumpuh di rorompokna. Kopi di salapan belas haratosna rakun jalma. PSBB penting sangsara berang balangsa. Seueur jalma di aruji sing sabar tawakal manusia. Segeden surah hayat sing areling sadaya umat ka Gusti Nu Maha Agung. Marangge masker lapedan istri pamagat berang penting kasusahan ngerumpuh di rorompokna.
bisa nanjerkeun sumanget juang sasak berem mentaskeun kasalamatan bendungan rentang pangkalan pari nu jadi saksina mere ciri tapal batas Majalengka kota Raharja. Kecamatan Jatitujuh Tangguh tentram agamis unggul harmoni rahayat inoh gotong royong sagalana Rajang Bandara Kertajati Kasohor Mangga Serep Teguna Subur makmur tatanen kacanak hasilna Kecamatan Jatitujuh Tangguh tentram agamis unggul harmoni rahayat inoh gotong royong sagala